Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana urang adamel empe ieu teh tina sangu sisa baraya tuh tong dipiceun nya pami aya sangu sisa urang damelkeun pempek tuh baraya urang golakeun heula sanguna tambihan ku teri sareng daun bawang sareng bawang bodas baraya paramintos teu aya cayan urang chopper we baraya dugi kalembut baraya sapertos kitu alihkeun we kana wadah nu ageng baraya urang tambihan we ku endog hiji baraya teras tambihan ku bumbu-bumbu saparantos kitu urang lebetan oge ku tepung aci baraya teras we diaduk-aduk baraya takaranna mah sesuaikeun we nya baraya teras diaduk-adukna urang ku tangan we baraya tuh nya dugi ka kalis tiasa dibentuk baraya teras we urang siapkeun cai godoganana tambihan ku minyak baraya teras lebetkeun we eta tadi saparantos kitu terus beres we urang goreng baraya tuh digorengnya saparantos asak urang ngadamel cukana baraya tuh ieu non cengkeh sareng bawang bodas anu kenging ngagorengnya baraya teras dicoper ieu we cai gulana tambihan ku asem tambihan ku nu tadi anu kenging nyoper baraya tambihan oge ku non uyah baraya teras disaring tuh parantos beres urang keuretan heula baraya ieu si pempekna baraya teras urang alihkeun kana mangkok tuh tambihan oge ku bonteng anu kenging ngiris-ngirisnya baraya tuh sakitu we pikeun ti pidobados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.